Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung peteng. Ayeuna kantun bagian anu ka 40 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagian anu ka 40na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Manusia nasi arek aya keperluan naon si asup ka negara aing bari tulumba tolombo kahareupeun karaton sagala. Cek eta ponggawa bari langsung ngulang-ulang gadana geus siap dipake ngagebug sirah. Sabab katempo eta gada teh diulang-ulangna teh luhureun sirah wirayuda pisan. Kela sabar atuh lah tuh mang, sabar. Kuring mah moal aya keperluan, maksud kuring teh kuring moal rek nyieun kaributan atawa ngacaukeun ka ieu nagara. Kuring ngahaja datang ka dieu teh ku sabab aya perlu, aya tanyakeuneun hal anu penting ka Raja Mamang. Bener pan ieu wangunan teh anu dijaraga ku mang jeung batur-batur mang teh imahna raja mang, bener teh mang? Cek wirayuda nyebutna mamang ka eta ponggawa teh. Hah? Rek aya keperluan naon sia? Make jeung nyebut mamang, mumang, miming sagala, Kieu-kieu oge aing teh pajabat deuleu. Ari ngomong ke pajabat mah sia kudu hormat. Bapak atawa juragan gitu. Coba jeung nyebut imah deui, dasar manusia kurang gaul sia mah. Ari tempat raja mah lain imah ngaranna, tapi karaton atau istana dulu belagug sia. Oh, hampura tuh poho mang. Nya maksud kuring oge karaton gitu mang. Tadi masalah ngomong we. Ari urusan mah aya keperluan naon-naonna mah Rusia mang.
Mamang mah jeung batur mamang teu perlu nyaho lah. Sok gancang bejakeun. Aya eueuh raja mamang di jero imahna. Maksud teh di jero karatona. Aya eueuh mang. Kieu euy manusia. Perlu dikanyahokeun ku sia. Gusti Raja dina danget-danget ayeuna marentahkeun ka kula sabatur batur pikeun memperketat penjagaan deuleu. Kitu meureun mun cek bahasa legeg teh mah. Teuing naon alasanna nama, kula jeung batur-batur kula oge teu apal jeung teu dibere nyaho. Alasanana kumaha teh maksudna mang? Sia mah belagu geuningan. Aing ngomong sakitu panjang lebar tapi kalah nanyakeun deui wae. Maksudna alasan teh sarua jeung sababna, sababiahna. Kitu teuing naon pangna Gusti Raja nugaskeun ka kula sabatur-batur jeung ka sakabeh prajurit katut ponggawa-ponggawa sejenna sangkan ningkatkeun kewaspadaan ngeunaan ngajaga kana keamanan di kerajaan teu apal. Ari nurutkeun Gusti Patima cenah bisi aya mau ngamuk gajah mata nu asup ka ieu nagri anu ngadon ngabarubahkeun ka sapangeussi karajaan. Kitu tah ari kudu dijentrekeun mah deuleu. Puguh kula jeung batur-batur kula oge sabenerna ngarasa heran ieu teh. Oh kitu nya kaharti atuh ari kitu mah alasanna mah. Da memang sakuduna kudu kitu nya maksud kuring teh. Apanan hal kitu mah geus jadi kewajiban mamang jeung batur-batur mamang salaku ponggawa karajaan anu tugasna nyaeta nu tadi dicaritakeun ku mamang teh ngajaga cendekna mamang teh sing bisa ngajaga keamanan negara. Kitu apanan mang. Terus ari nu jadi heran keur mang naon kitu? Nu tadi cek Gusti Pati teh nu nyebutkeun bisi aya mau ngamuk gajah mata. Apanan pira oge maung jeung gajah atuh. Sanajan kasebut sato galak jeung sato anu gerde oge. Lamun heueuh teh masuk ka jero karajaan. Nya kari kepung we ku sararea. Pasti bakal beunang atuh. Pira oge maung jeung gajah atuh lah. Sugan kuring mah mang teh nyaho kana pribahasa atau babasaan. Lain kitu maksudna mang. Eta mah ukur babasaan jeung paribasa wunggul. Paribasa jeung babasaan kumaha maksud lain. Naon ari paribasa jeung babasaan teh? Sia mah hayo we nyebut mamang ka aing teh. Pangarasa kitu sia teh. Yeuh mang, ari paribasa teh nyaeta nyilipkeun hiji hal kana barang atawa kecap jeung ngaran anu lain jeung anu dipimaksudna. Duh, kumaha tuh nya ngajelaskeunana. Pokona mah kitu we lah. Lamun hayang nu leuwih eces tur jentrena mah tanyakeun we langsung kanu ngomongna lah. Saha tadi cenah anu ngomong kitu nanti mang? Kipati lain. Tanyakeun we ka Kipati mang maksudna mang. Lieur. Pokona mah sia ayeuna montong luhaloh ka dieu lah. Soalna nagri aing keur genting deuleu. Sakitu titi. Buru indit ka itu indit. Cek si ponggawa tungtungna jadi ngusir ka Wirayuda. Moal kuring mah moal indit mang. Saacan tepung jeung raja mamang mah jug we atuh bejakeun heula ku mamang. Ari kuring teu meunang asup mah aya tamu kitu mang. Ai namun nih maksa-maksa teuing sia teh. Cek aing teu meunang nya teu meunang deuleu. Badegong teuing manusia teh. Ku aing teh tadi dileuleuyan kalah kabeuki murugul ngalunjak. Rek indit moal sia. Sakali moalnya tetep moal atuh mang. Sok rek kumaha mun kieu? Ceuk Wirayuda bari maju salengkah ngomong kitu nate. Geus siap sayaga kana sagarupa hal anu bakal kajadian anu bisa wae sacara ngadadak dilakukeun ku eta para penggawa kerajaan leuweung peteng ka dirina. Walah sia. Mun kitu carana sia kudu dicangkalak pikeun dijagrageun ka Gusti Raja sia. Ngahaja sia nyeun gara-gara geuningan mantog ka dieu teh sejurig. Carmud, carbit. Tewak ge bangsa manusia deui. Hayo gancang ulah nepi ka leupas euy tewak. Ceuk si ponggawa langsung paparentah ka tilu urang baturna
nu tita tadi geus siap sayaga. Atuh sanggeus ngadengi parentah kitu ti baturna. Tiluanana harita keneh pating sarebrut narajang ka Wirayuda. Pada metakeun tumbakna masing-masing. Wirayuda oge teu ngarasa ruas narima panarajang saperti kitu ti para punggawa teh. Sabab apa nanti saanggalna keneh kumanehna geus kasawang pikitueunana. Dina gerak anu cepat sarta sekaligus metakeun jurus-jurus ampuh anu dibarengan ku salah sahiji acian petinganana. Wirayuda sakiceup cirimna jadi ngiles ti hareupeun lawan anu tiluan. Las ngajadikeun tilu punggawa jadi pating raringeuh carulang cileung dengan Wirayuda anu ngaleungit di tempatna. Dina kayan kitu pok si punggawa anu jadi pamimpin teh ngagorowo. Carmad, Carmud, Carmid. Kunaon sia kalapulak-pelok jiga hayam panyambungan wae sia. Eta musuh mah deuleu tah dibewetan, na teu katarejo ku sia jurig. Atuh nu tiluanana meh bareng ngaraliuk kalebah wetaneun maranehna. Bener we, bre. Katempo Wirayuda keur ngacegak bari nyerengeh seuri bangun nu ngaledek. Kurang ajar, ngaeurikeun sia. Cek si Carmad, kitu nate bari langsung nyodokeun tumbakna kana beuteung Wirayuda. Hiu belesat. Duh, aduh. Ting kumaha mimitina. Awak si Carmad nyaho-nyaho geus nyungkruk bari adug-adugan. Orolo bari ngutahkeun getih hideung lalambaran. Kusak we, teu usik teu malik, teu nyawara deui. Teu lila antarana, dadak. Giliran baturna deui anu duaan anu disebut si Carmud jeung si Carmid. Maranehna oge sarua sanasib jeung si Carmad. Aradug songkol bari pating golok-gok ngutahkeun getih hideung tina masing-masing sumutna. Les we. Duanana pating kulahek, ngadon pating jalolor, ngabebatang ngajampana jadi bugang. Teu beda jeung nu tumiba ka si Carmad tadi. Mireungeuh tilu urang baturna anu geus teu walakaya jiga kitu. Lain deui ruas jeung kagetna sarta soak si punggawa nu tadi paparentah teh. Saharita kawanina jadi leungit. Anu satuluyna juk belenyeng ceger we. Mahena lompat nubruk panto karaton. Nepi ka amburasut panto anu ditembragna oge. Wirayuda ukur ngajantang bari nempokeun ti luar. Barang si punggawa geus aya di jero, kasampak Prabu Giliwesi jeung Patih Gili Bajra keur dariuk dina kursi kalungguhanana. Mireungeuh aya saurang punggawa anu nembrag panto. Patih Gili Bajra langsung cangkat pok tumanya ka si punggawa. Dibarung jeung sesentak sarta popolotot. Geuy. Da kuda naon sia teh Carmud. Tegableg kasopanan teuing sia. Asup ka karaton tuluk salam heula. Jug langsung nembrag panto nepi ka rojan. Aya naon sia Carmud? Ayo nyarita. Jika nu diberi ku setan huluna 7 wae geuning sia Carmud, nyarita. Cek Patih Gili Bajra. Kawasna meureun adi lanceuk jeung nu tiluan si Carmud deh. Dangarana oge sarua mimitina tina Car hungkul. Si Carmad, Carmud, Carmid jeung manehna nyata Carmud. Rada aneh puguh oge. Sakitu tadi disaluareun karaton gandeng ku nu raribut. Tapi ari ka jero karaton mah jiga nu teu kadengeun. Boh ku Prabu Giliwesi pon kitu deui ku Patih Gili Bajra. Padahal apanan teu jauh jarakna teh. Buktina geuning Ki Patih kalah tumanya ka si Carmud. Hartina anu di jero karaton memang teu ngadengeun naon. Itu di luar aya bangsa manusia amuk-amukan sun. Malahan si Carmad sareng nu sanesna oge parantos barina sajiga nama. Duh, kumaha tuh ya ti Gusti Raja, Gusti Patih? Cek si Carmud
rangkeun ka patih oge karajana. Kela tetengian kula teh aya bangsa manusia buah cik tempo kaditu ku anjeun pati sacenah bangsa manusia anu ngadonieun kariweuhan di hareupeun karaton teh palang siang si Wirayuda nu ngajeng ngajorag ka dieu. Cek Prabu Giliwesi, manehna geus bisa ngira-ngira pasti bangsa manusia dimaksud ku ponggawana teh Wirayuda. Sakumaha laporan ti Patih Giribajra teh. Ari Kipatih teu buru-buru ngagugu kana parentah nu jadi rajana. Uguh apanan keur waktu harita oge manehna kasoran teu mampu ngayonan kana kadigjayaan jeung kasaktena Wirayuda. Kalah pok Kipatih ngadon tumanya deui ka si Carmon. Arizia atuh kala asup ka dieu Carmon. Ari dulur-dulur sia nu tiluan anu geus teu areling kala ditinggalkeun. Kumaha lamun terus dipateni belegug sia madele Carmon? Ari eta banuzana ayeuna aya di mana? Cek Kipatih rada lalaunan palebah nanyakeun jelema nama. Da puguh maena oge sarua geus teu untupan ari kudu adu hareupan deui jeung Wirayuda mah. Anu matak cek kula oge tenjo deuleu kaluar pati. Kalah nanyakeun deui ka si Carmon, jung buru geura tenjo. Prabu Giliwesi rada molotot nyaritana sabab ngarasa keheul ka patihna anu kalakah loba omong. Ujug subaga Gusti, baga. Mung ari saena mah sareng we kaluarna sareng Gusti Raja. Supados jelas kitu tambana wizun. Cek Patih nyieun alesan pikeun nutupan ka sieuna. Hatuh hayu sararea kalaluar. Hayang nyaho nu kumaha manusana nu geus wani cumantaka nyieun kakacauan di karajaan urang teh. Akhirna mah Prabu Giliwesi jung cengkat tina kursi gading kilang kancanana. Terus ngojengkang ti heula murug kana lawang panto karaton. Atuh nempon nu jadi rajana miheulaan kaluar mah Patih jeung si Carmon oge buru-buru naruturkeun. Barang tiluanana geus araya di luar, bre katempo Wirayuda keur ngajanteng bangun anu tenang naker. Sedangkeun ari anu tiluan anu tadi ngajarongkeng teh katempo ayeuna mah geus areling deui tina kapaehanana. Ngancan bari saeun ingkah ti tempatna. Da puguh sirahna pada lungleng keneh teu parugu tetenjoan. Harita katempo Kipatih ngaharewos ka Prabu Giliwesi ngabejaan yen eta bangsa manusia anu keur ngajanteng hareupeunana teh taya lian ti Wirayuda anu geus bisa ngarubuhkeun si gorong sabalad-baladea. Prabu Giliwesi sajongjongan teu waka nyarita. Panonna mencerong ka Wirayuda. Bangun hayang neuleuman sakumaha ilmu pangawaruh jeung kadigjayaan eta budak ngora. Teu lilah pok kadenge Prabu Giliwesi cumarita. Hei manusia, anjeun anu lah Wirayuda teh nya naon maksudna make jeung los-los asup ka nagri kaula bari nyieun rupa-rupa kakacauan sarta nandasa ka ponggawa-ponggawa kaula. Sok bejakeun rek aya kaperluan naon anjeun teh los-losan ka dieu? Cek Prabu Giliwesi sorot panonna katempo hurung boborelakan jiga cai nu katojo ku cahaya panon poe. Aduh haturanan Kanjeng Raja, kuring yakin pasti anjeun teh rajana di kerajaan beunannya. Sabenerna kuring mah taya niat asup ka kerajaan jeung taya niat oge pikeun nyeun kakacauan di nagri anjeun. Sabab tujuan kuring lain rek asup ka dieu, tapi teuing kumaha kuring oge ujug-ujug kasasar jor-jor asup ka dieu. Kitu tah Gusti Raja. Atuh perkara kejadian anu ngabalukarkeun para ponggawa anjeun anu rarubuh
sarta taratu ku kuring eta mah bungan sorangan maranehna anu miheulaan. Kuring onaman mah ukur ngabela diri wungkul sun. Tembal Wirayuda teuneng pinuh kaludeung jauh ti rasa kasieun. Terus narek ka mana atuh tujuan anjeun nu sabenerna teh ari tengah aja asup ka dieu mah. Tujuan kuring nu sabenerna mah arek kaleuweung tiis. Ngan sanggeus asup ka dieu ka karajaan anjeun, kuring jadi katalimbeng teu bisa kaluar deui. Tah kusabab kitu nya kuring rek minta bantuan we ka anjeun. Kumaha carana ye sangkan kuring bisa kaluar ti dieu. Jeung sakalian we pangnuduhkeun di mana ari pernah naleuweung tiis sabenerna sakitu sun. Cek Wirayuda langsung we kana intina teu malapah gedang deui. Kitunya. Terus naon pamaksudan anjeun pangna jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang rek kaleuweung tiis sagarupa. Sakanyaho kula mah leuweung tiis mah da lain tempat anu pantes dipake pikeun panjugjugan. Malah nepi kadanget ayeuna oge can kungsi aya saurang bangsa manusia anu wani ngulampreng asup ka eta leuweung. Jadi rek aya keperluan naon sabenerna anjeun teh jiga nu penting kitu geuning kaleuweung tiis. Ari soal rek nanaonna mah eta urusan kuring. Anjeun jeung nu lainna mah teu perlu nyaho. Pokona kuring datang ka hareupeun anjeun ayeuna rek metna bolongan ngeunaan anu tadi dicaritakeun ku kula. Kumaha? Cek Wirayuda nandaskeun. Kula moal bisa ngabejaan di mana lebah-lebahna eta tempat anu katrah leuweung tiis. Jeung moal bisa deh ngabantu ka anjeun pikeun bisa kaluar ti ieu karajaan. Samemeh anjeun balaka terus terang ngabejakeun paniatan anjeun pangnarek ngajugjuk ka leuweung tiis. Kula ngarasa yakin pasti kacida pentingna matak anjeun ngabelaan asruk-asrukan jiga kitu oge ka leuweung tiis teh. Nya kajeun atuh ari anjeun moal ngabejaan mah kuring oge da moal maksa. Ayeuna keneh kuring rek pamit we rek neruskeun di lalampahan. Ceuk Wirayuda manehna geus teu hayang dicacarita sabab da ukur miceunan waktu bungkul kitu ceuk pikirna. Teu bisa kitu wae manusia. Sabenerna aing oge nyaho ngeunaan saha ari anjeun jeung naon pamaksudan anjeun rek ngajugjuk ka leuweung tiis teh. Kuring nyaho deuleu manusia. Gebeg Wirayuda rada ngagebeg kaget ngadenge Prabu Giliwesi anu jugjug nyarita kitu. Nah make teu bisa sagala naon maksudna ari anjeun nyaho naon ngeunaan panetan kuring anu rek ngajugjuk ka leuweung tiis jeung nyaho ti saha ngeunaan saha sabana diri kuring. Wirayuda mencerong ka Prabu Giliwesi. Pirasatna nu keur waktu tadi jadi kaingetan deui. Nyaeta ngeunaan leuweung tiis nu aya hubungan tur patula patalina jeung leuweung peteng atawa kerajaan siluman leuweung peteng. Geus waktuna ayeuna mah kula ngabukakeun ngeunaan saha sabenerna ari anjeun jeung saha sabenerna kula. Wanohkeun kula nu katelah Prabu Giliwesi anu ngarajaan nagri leuweung peteng ieu. Ari leuweung peteng pernahna teu jauh jeung leuweung tiis. Kula nyaho tujuan anjeun nyatana rek ngajugjuk ka leuweung tiis. Eta sakabe aya hubunganana jeung saurang bangsa manusia anu kiwari geus jadi bangsa anu satengah manusia satengah siluman anu katelah Eyang Kuncung. Anjeun anu nelaho si Wirayuda saurang manusia anu ngarupakeun pangwaris sagala rupa ilmu panemu jampe pamake katimbulan kajayaan ti Eyang Kuncung nu ayeuna keur ngajalankeun pancen
pikeun maluruh katurunan Kiranggaseta nu ngaran Darmaseta sekaligus pikeun nungtaskeun kejadian waktu baheula antara Eyang Kuncung jeung Kiranggaseta. Namun anjeun hayang hafal kula teh mangrupakeun sobat dalitna Kiraseta malah geus jadi dulur sanajan beda rupa jeung wujud kacindekanana musuh Kiranggaseta sarua jeung musuh kula tah sameme anjeun bisa maragatkeun nyawa incuna Kiraseta hayang nyao jeung kula heula andi kaduhareupan deuleu manusia. Ceuk Prabu Giliwesi nerangkeun sagarupana taya nu disumput-sumput deui ka Wirayuda. Atuh puguh we pohara ngaranjugna tur kagetna pikeun Wirayuda mah. Pirasatna nu tadi teh bener-bener geus teu nyalahan deui. Kuring oge geus boga sangkaan ka pelebah dinya. Nyata geuning anjeun teh salah sahiji curig puhitanana si Ranggaseta. Soklah maju malah bisi ngarasa kurang ludeung mah keprakeun sakabeh ponggawa katut prajurit nu aya di dieu. Kagok we samemeh aing ngabinasakeun si Darmaseta katut bubuyutna nu ngaran si Ranggaseta. Nyeleuwih hade aing ngabinasakeun numpur ludeskeun heula sia jeung kulawarga sia sarta sakabeh rahayat siluman leuweung peteng. Ceuk Wirayuda geus teu dihiding deui ayeuna mah nyaritana oge. Asa teu kudu dilemes-lemes oge ngomong jeung bangsa jurig mah. Kitu ceuk jero pikirna. Kurang ajar. Nyaluntang nincak hulu sia songong jurig. Sanajan ilmu sia luhur ngaluhuran gunung. Sanajan pangabisa sia loba mapakan mega. Sanajan kadigjayan sia lega ngaleuwihan sagara. Tapi pikeun ngaing muarek mundur sasikul ngejat satunjang beas. Pikeun bumela ka si Raseta katut sakabeh katurunanana. Jeung deui perlu dikanyahukeun. Aing lain puhitanana si Raseta deuleu. Tapi sobat anu geus sapapait sama manis sabagja sacilaka. Musuh si Raseta hartina musuh aing kene. Hei Pati, lalajoan aing anu rek ngabinasakeun ieu manusia suwaban si kurang ajar atah adol si ontolohon. Ceuk Prabu Giliwesi bari ngareret ka Patih Gilibajra nu harita keur ngagarotong ponggawa anu tiluan jeung si Carmot dibawa dikasisikeun. Sok-sok lah rek gelut mah lain hayo we pidato ngubara janji bari eueuh bukti. Geus teu usum dulu. Geus palinter hayat ayeuna mah. Geus teu bisa dibohongan sia. Habon we ngacapruk gandeng ah. Na ngomong naon sia teh manusia songong. Sia mah sundar sindir wae pada teu kabagian bansos. Aing oge nyao dari jurig. Manggeus lah. Sok buru gerang ngamitian rek tarung mah. Urang pada tangtukeun saha di antara urang anu bakal paeh ngabale bangke. Urang ngitung tatu milang cedak maju sia. Sombong sia. Pangrasa teh pangabeju sia bakal mahi ngayunan kana ilmu kaibatan aing. Ya! Barang jeung nyarita kitu wer. Tina sela-sela ramo kenca katuh Prabu Giliwesi. Pating balesat ribuan engang anu gedena hampir sagede-gede peureub kolot. Eta engang-engang ciciptaan Prabu Giliwesi kadengeuna nepi ka ngahiung ngaguru. Harita kene pating balesat muru ka palebah Wirayuda. Tapi Wirayuda oge geus nyiapkeun pilawaneunana. Sakiceup cirimna ngabalesat ka luhur. Sanggeus aya di luhur terus nyirorot deui ka handap. Bari ngadorongkeun dua dampaleungeunna anu harita nimbulkeun angin anu pohara badagna. Wuut kelebu. Angin anu kaluar tina dua dampaleungeun Wirayuda ngajadikeun ribuan engang ciciptaan Prabu Giliwesi rabeng ngaraclang. Jauh naker kasapu ku angin pangaruh tina ajian Bayu Sewuna Wirayuda.
nu akhirna luslas ngaraleungit teuing ka manalosna. Prabu Giliwesi sajongjongan katara paroman beungeutna bangun anu kaget tur ruas. Nyaksian ajian andalanana ngan sageprakan bisa diayonan kuno jadi lawanna. Sawatara eta Patih Gili Bajra jeung si Carmon oge para ponggawa lainna nu harita geus daratang kadenya. Ukur pating jaranteng ngalalajoanan anu jadi rajana anu keur tarung ngadu elmu. Silih cicikeun pangarti, silih papakan pangabisa. Tapi nalika duanana keur adu hareupan deui, siap-siap ngagempur deui. Nah atuh ari ujug-ujug. Olo waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.